Silakan jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang kawitan ieu pangaosan dengan membuka salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW mengenai adab pernikahan, mengenai yaitu kejadian seputar daripada walimatul arus. Mana dinaungi ayeuna diayakeun di bumina ibu nit silakan keluarga sadayana anu alhamdulillah dina bumi ayeuna ieu panganten parantos resmi menjadi suami istri. Tujuan nikah cek ulama ayat 5. Jadi sampai kita melangsungkan adat pernikahan cek ulama wayang bagi lahu ayat dia bi tasawujihi itba'as sunnah. Wayang bagi penting ayat nuya sahajaman warek niat bi tasawujihi ngalaksanakeun pernikahan. Maka eta jama diwajibkan, diharuskan untuk mengetahui kewajiban sebelum akad nikah. Mana niat nikah teh ayat 5. Yang pertama itba'as sunnah. Naon eta itba'as sunnah? Mau menuruti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nikah itu adalah sunnah Rasul. Kata Nabi, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Sajalma anu tenurutan karena sunnah kami cek Nabi, maka itu jalma tidak termasuk umat kami. Maka ia niatkan lamun urang arek nikah tujuan yang pertama arek nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar untuk mencoba-coba saja. Sok aya jelema nu rek kawin hayang nyoba doa. Aya mah hayang ngasaan we doang pos kumaha kawin. Punten ieu panganten Karawang mah heuras. Karawang Makassar nyaritana beda jeung urang Garut lulus liat. Makanya lamun urang Karawang ngamakan ka Garut ngomong biasa pajal nyareka. Leres teh Bu? Aturan kitu malah leuleus di korona beda jeung urang Karawang heuras gendero. Abdi mah bahasana kos kieu teh baheulana ge kasar, lios kasar lios. Abdi mah makhluk kasar lain makhluk halus. Jadi bahasana kasar. Lios kasar ge penting ka hartos leres teh Bu? Itu weh urusanana mah. Jadi niat yang pertama nikah itu adalah itba'as sunnah, mau menuruti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar untuk mencoba saja. Sebab Allah tersebut ka jalma nu saukur hayang ngasaan. Innallaha la yuhibbu zawaqin wa zawaqat. Sanyana Allah tersebut ka jalma nu saukur hayang mencoba saja. Coba saja, coba lagi. Naon coba lagi, naon coba lagi. Katakan ibu-ibu, saudara bapak-bapak, sebelum melangsungkan adat pernikahan, penting untuk kita semua sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri memilih-milih calon suami. Karena apa? Nikah bukan hanya satu hari, tapi seumur hidup. Kalau bisa tidak boleh gonta-ganti. Betul nggak Bu? Terus betul Pak? Jadi memeh kawin teh jangan neula ieu calon murah, ieu terutama kabujangan jeung kaparawang. Mana cenah perempuan atau laki-laki yang harus kita pilih? Ulangan saukur neangan kaya anu di Jakarta. Ari nganjang bawa mobil Avanza. Si horeng menang nyewa. Bener apa ento? Jangan anu beunghar anu beunghar, anu loba duitna. Jadi jelema zaman ayeuna mah kadang-kadang kalau nanyakeun kapokosian digawena di mana? Jadi lain nanyakeun masantren di mana, ngajina daekeun abdi saeur apa henteu, daekeun salat apa henteu, lain eta nu ditanyakeun. Para duit gajina sabulan. Benar tuh Bu? Beres untuk itu? Penting juga mencari seorang suami atau mencari seorang istri dalam segi materi itu juga penting. Karena lamun urang rek nyangan jodoh dan lindun dan anak ayah naon ari dandangan teh rupa. Lamun lalaki neangan anu gelis, lamun istri neangan anu kaset. Da eta teh modal. Memperbaiki keturunan. Terus apa ento? Ulah padu wae neangan lamun lalaki neangan anu gelis, lamun anu gelis eueuh nya teu naon anu goreng ge. Jeung deui nage neangan pamajikan neangan salaki tong nu kasep-kasep teuing, tong nu gelis-gelis teuing. Kunaon sababna? Gelis jeung kasep sok aya papatna. Berkawin kasep. Sabulan we 2 bulan, beletuk ke katembrag beca.
lagu ompong untuna leuwih kasetna. Lamun urang jadi modal utama hayang mencari kasetna doang, begitu kasetna leuwih maka rumah tangga kandas kebaginya. Lamun urang nepi lamun neangan kasetna wungkul. Leresakan teu? Geus, Neng, Ujang, lamun neangan salaki neangan pamajikan tong nu kaset teuing, tong nu geulis teuing, sabab nu kaset jeung nu geulis mah sok aya tamangna. Neangan calon pamajikan neangan calon salaki mah mending kanu goreng. Urang sababna nu goreng mah nepi ka paeh ge goreng bae. Eueuh urutna. Kuning pamajikan sia goreng geus pakat manehna mah. Diteundeun di buruan ge moal aya nu nyuli. Moal mah ninggalkeun anak oke. Terus teh Bu? Daripada nu kasep nu geulis sok gede langkahnya terus tante. Terus teh Bu? Tapi apa salahnya kalau kita mencari kategori yang itu? Neangan anu kasep, neangan anu geulis, minimal teh erakeun dibawa ka undangan. Satu dandanannya harus ada, cakep atau geulis. Anu kadua dun. Naon dun teh? Dunia. Lain matre. Teu aya salahna urang neangan anu beunghar. Amun kapanggih kitu ge. Hiji kaset nu kadua beunghar, anu katiluna agamana oge aya. Ngan ayeuna mah kategori tilu-tiluna dandin dun, kaset, beunghar, rajin ibadah, itu adalah makhluk yang langka zaman sekarang. Langka rese. Dari tante. Cek Kanjeng Nabi kalau memang 3 kategori itu tidak memenuhi teu aya, maka carilah satu di antara yang 3. Fadbar bidzati din taribat yadaka. Satu yang harus kau pilih, agamanya. Masalah goreng patut terjadi masalah. Masalah melarat terjadi masalah. Harta nuturkeun nanti belakangan. Wajah goreng terjadi masalah. Yang penting cinta. Karena bukan cinta yang membuat cakep, tapi cakep yang membuat tapi bukanlah cakep yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cakep. Sanajan goreng patut kecek ngebogoheun mah geulis wae. Disebut naon ge Sri Devi. Kajen teh tekok. Berarti Sri Devi salakina goreng patut hidung cek pamajikan nama Arjuna. Berarti Arjuna hilang. Arjuna hilang. Tak baik. Jadi bukan cantik yang membuat kita cinta, tapi cinta yang membuat kita cantik. Betul? Dengan agama anjir mau rugi hidup di dunia yang di akhirat. Insya Allah kamu jadi suami banyak tanggung jawabnya, besar tanggung jawabnya. Gas tujuan anda berkahiji, tujuan nikah adalah untuk memenuhi nurutan karena sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kabena aya 5 cek. Niat nikah itu ada 5 perkara. Yang satu itba sunnah, arek nuturkeun sunnah Rasul. Anu kadua wa taksira ummatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naon cenah eta? Rek ngalobakeun turunan, rek ngalobakeun umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan nikah nomor kedua rek ngalobakeun anak. Karena ulang lakeun ya panganten anyar si loba anak. Amin itu Bu. Amin. Geus ulah nuturkeun pamarentah. Pamarentahnya pamarentah jong-jongon. Punya anak cukup 2 saja. Ustazah juga punya prinsip. Boga anak ulah 2, jeung naon boga anak 2 nu hiji gelo, nu hiji jablay ya deui. Boga anak mah 25. Gelo 5 aya keneh 20. Loba anak loba rezeki. Kitu na ge urang anak loba kitu na tadi paraban ka Bapak Lurah ieu. Bener teh Bu? Anak-anak urang balina oge. Sok lamun urang loba anak, alhamdulillah. Untungnya berlipat-lipat. Mana saja untungnya pada riweuh anu aya. Untung. Mana untung nomor kahiji? Lamun urang boga anak loba sarena bariskeun siga cuek. Geus kudu di kandangan, di nggonan, di kasuran segala macam, bariskeun geus. Di tengah imah anak, di dapur anak, kamar mandi anak, kandang suluh anak. Mana untungnya? Paling moal daekeun maling ka imah urang. Moal daekeun. Begitu diiling di tengah imah budak cek paling orang cek aku.
budak malulu bogaun lemari petot-petot acan kalau salah dia nanti pakai harapan budak bener tuh Bu. Untung nomor kahiji paling moalekeun asup ka Maura. Untung nomor kedua tatangga moalekeun ngajakan ribut jeung urang. Sok jajan ngajakan ribut. Anakna 25 can dina tuna 25. Ya dikoroyok saya. Untung. Masya Allah, tabarakallah. Sabab tujuan nikah nomor kedua itu adalah wataksira ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunaon sababna? Cek Nabi kieu, "Hei lalaki." Lalaki ya. Dorokeun ku Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi tajawwasul waludal wadud. Fa inni mukasirun bikumul umama yaumil qiyamah. Pasti ibu-ibu teu ngartieun. Ngerti teh Bu? Bapak cek abdi teh nah. Lamun ngarti mah meureunna pasti na ge nenggak. Mah cicing wae bosor teu ngartieun. Mun cek bahasa urang Cido mah mah kieu. Hei lalaki, nikahlah anjeun jeung awewe anu loba turunanana. Anu teu kaot ya, siga uci. Colok langsung ngajeos jadi bae. Tah pamajikan anu kitu tah. Anu teu kaopan. Langsung jadi bae manehna. Cek Kangjeng Nabi kitu teangan awewe anu loba turunanan. Kunaon sababna? Fa inni mukasirun bikumul umama yaumil qiyamah. Maka sayana kami cek Nabi di yaumil qiyamah ingin menjadi umatnya yang paling banyak. Bagi dia loba jalma geus betul hayang loba anak. Zaman baheula mah aya anakna 12, aya nu anakna 10, aya nu anak 8, aya nu anak genep paling saeutik. Baheula, tapi ayeuna lihat tidak ada perempuan yang anaknya banyak. Jarang ayeuna mah paling loba ge 3, ditareun deui bo. Ribet. Hayang ka single bae. Geus kolot oge. Hayu bae ate. Keluarga berencana cek manehna mah. Dari sapanteu. Padahal tanpa kita sadari kita sudah terjajah oleh orang kafir. Ibu harus tahu itu KB adalah jajahan orang jahiliyah. Orang jahiliyah sudah tahu Nabi ingin umatnya yang paling banyak. Ternyata manehna geus apaleun. Umat Nabi Muhammad disaltikeun ku manehna dengan cara seperti ini, dipungges. Bagi saletik awewe anu rareuneuh jaban ayeuna. Padahal lamun urang nyaho ieu dunia kenapa banyak diturunkan bencana? Kunaon cenah ieu Indonesia eureun-eureun ditegur sama Allah dengan bencana yang terjadi. Aya angin puting beliung, aya tsunami Banten kamari can lila. Bahkan aya nu kebakaran segala macam, musibah terjadi di mana-mana. Kenapa sebabnya? Itu musibah datang bukan tanpa disengaja, tapi disengaja diundang sama kita semua. Betul? Mana anu ngundang kana eta bencana? Lamun cenah urang pungwaka di turunan bencana, lamun urang hayang hidup tenang, damai, tentram, maka jagalah 3 perkara anu kudu dijaga urang sadayana. Lamun dina eta tempat masih kene aya nu 3 perkara, maka Allah moal wakan nurunkeun bencana ka eta tempat. Ternyata ini yang 3 sudah langka. Mana cenah anu 3 perkara? Hiji, aya kene oh ya di Cidoba. Lamun eta aya kene awetkeun. Sebab eta anu bakal ngajaga ieu lembur dina kahancuran. Mana cenah anu moal diturunan bencana hiji di mana eta lembur teh masih aya aki-aki jeung nini-nini nu daek ibadah. Aya kene eueuh di dieu. Aki-aki nini-nini aya kene. Abadikeun. Itu adalah makhluk metik. Metik teh mahal. Motor ge metik mahal. Kurang disebut metik karena pakunya gigi. Aki-aki jeung nini teh bukan huntu berarti makhluk metik. Bener betul. Ya itu masalah itu ngomong. Metik. Mulai aki-aki jeung nini makhluk metik. Tak si hore teh ngan lain aki-aki jeung nini-nini anu teu daek ibadah, tapi aki-aki jeung nini-nini anu selalu menjalankan perintah Allah. Eta anu masih kena dijagaan eta lembur. Karena aya eta jalma anu geus kolot daekeun ibadah ka Gusti Allah. Mata kalau sarikeun ka nini-nini
aki-aki doakeun mudah-mudahan sing panjang umur ngan ulah panjang teuing sabab lamun panjang teuing batur geus araeh manehna hirup keneh reksan lurus tuh hiji cenah penguat dunia aki-aki nini-nini duda ibadah. Nomor kedua, Allah mau akan nurunkan bencana kayak lembur lamun masih kena loba awewe anu kereuleuh bakana teh dia nu rareuneuh anu geurang deui ame lembur urang jauh tina bencana eta si oreng awewe teh ngajaga tina bencana. Masya Allah, tabarakallah bu, kunaon sababna perjuangan seorang ibu yang lagi hamil tinggalkan ibu-ibu saya. Mungkin ibu-ibu ngalaman dengan hari laki mantep. Bapak ngalaman tuh pak? Itu tidak saham doang bapak mah. Selanjutnya mah perempuan yang hamil. Berapa bulan bu kita hamil bu? Berapa bulan? 9 bulan rata-rata. Ayo 10 bulan, 12 bulan, ayo 4 tahun. Ayo udah 4 tahun nih dia. Saat dengan anu renon delenekeun 4 tahun imam kita Imam Syafi'i dihamilkan oleh ibundanya 4 tahun lila teuing mantakna di urang oge disebutkeun dina kitab eta panglama-lamanya masa hamil itu adalah 4 tahun golik-goliknya hamil 9 bulan goliknya biasanya orang hamil itu 9 bulan tapi tidak sedikit yang ada 1 tahun 12 bulan aja tapi akhirnya mau sampai 12 tahun 10 bulan oke harus dibaroe benar tuh bu? Ada apa tuh geruh Imam Syafi'i dihamilkan oleh ibundanya 4 tahun ketika 2 tahun di dalam kandungan Imam Syafi'i ditanya sama ibundanya kok bisa? Ya bisa lah beliau mah imam kumaha cek indungna kieu Asep bager irah keluar mama lain kuberat ngandung hujan tapi mata geus kangen yang ningali wajah hujan kumaha cek Imam Syafi'i di dalam kandungan ma abdi moal waga kaluar kunaon sababna sabab abdi can rengse nalar Quran. Masya Allah Imam Syafi'i di jero beuteung indungna geus nalar Quran urang mah borobor umur geus 60 tahun nih boroning katalah Quran macana ge teu icah Icater, ontong, Masya Allah, tabarakallah. Makanya diurangi lamun aya jelema anu reuneuh geus satahun can kaluar tong waka ribut, ungguan geus 4 tahun heula. Bukan anak kurang jadi imam. Amin gitu. Kalau mun geus 4 tahun can kaluar kana wae karek pedel. Geus anak kucing jerona. Gitu Bu. Ya. Itu hamil selama 9 bulan bukan hal yang mudah. Tingali awewe nu keur-keureuneung Masya Allah tabarakallah bu urang teh leuleus teu lamun keur hamil. Sabulan 2 bulan kudu-kudu oh. Teponan naon oge seueur, boga salakitna bae ngecek. Tukang baso yang ngajong. Bener teh bu? Eta teh lain ogoan emang kitu bawaanana mah. Lain ogoan awewe teh lain. Tadi nanti tadi aja iya so itu dia tidak emang bawaan anak maklum kunaon sababnya awewe anu keur nyiram seueur wae bawaan anak karena bayi calon bayi yang ada di perut seorang ibu umur 2 bulan umur 1 bulan mimiti umur 40 poe eta orang bujur beuteung masih berupa nutfah naon eta nutfah cai mani ya pun bahasa Sunda lemes nama cai keju bahasa lemes na eta calon jelema 40 poe cai mani dikuer ku malaikat muah teu ulah uger ka awewe keur-keureuneung dikuer ku malaikat selama 40 hari adalah nutfah itu adalah cai mani selama 40 poe bertambah 80 poe ya tak surya 40 poe digantina 80 hari 2 kali putaran 40 hari maka itu tadinya cai mani berubah menjadi darah min alaqah ya alaqah mimiti min nutfah nutfah itu cai mani terus jadi getih sakimpol 80 poe tambah dari 40 poe 3 kali 4 120 hari alias 4 bulan maka itu darah berubah menjadi daging sakeupeun umur 4 bulan naik kali 5 bulan orok hirup usik ngarasa teu kurang lamun usik ka orok
Homo anak pertama eta indungna meuli bangga. Akang musik. Bisa laki mana coba nyabah. Salam. Terus Bu. Bangga tuh orang jadi seorang wanita Bu. Wanita itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Kenapa sebabnya disebut sosok luar biasa? Karena perempuan mampu menjalankan beberapa hal yang laki-laki tidak bisa. Laki-laki tidak bisa tapi awe mampu. Laki sebenarnya dongkung badan, kumis bablang sagadulang mau bisa. Tapi awe mampu. Mana kelebihan perempuan daripada suami? Satu, ngandung. Dua, melahirkan. Awewe sosok yang hebat luar biasa. Duh, muji-muji yang bodoh mereka awewe. Emang benar. Mana kelebihan seorang wanita? Wanita mampu separibasana menembus atanapi yang harapan kematian. Perempuan mampu kan Bu menghadapi kematian. Mana buktinya? Ketika melahirkan nyawa taruhanan. Awewe mampu melakukannya. Sanajan eta ngajurun nyeri luar biasa. Nyareuneuh deui we. Bener tuh Bu? Laki mah kitu ngan udu menang. Awewe anu keur-keureun 4 bulan 5 bulan bagi gede identitasna geus teu pararuguh. Ditilik didikir bentik. Diteuteuk dihareup bureuteuk. Disawang di tukang dengklak. Lamun diuk aya hudang meuli muntah. Mun hees serba salah. Yang ikir salah, nang karak salah, nang kuban sieun nang kurak budak meletup. Harudah kamu geus bulan lama bulak balik we ka WC. Eureun-eureun anu buka pagawe mah ongkoh we ngalapus udun. Urang geus pusang kasenge punya teu Bu. Dipikir-pikir uyuhan eta orang ke jero beuteung ngindung hirup. 8 bulan namun lain kakuasaan Allah Bu. Dipikir-pikir mah beuteung urang teh pan hareureun. Jaba poe. Leres teh Bu? Jandelaan ayah hiji-hiji lagi gerbang angin perebutan aja bapak budak terus deh tapi budak biru alhamdulillah 8 bulan kita melahirkan Masya Allah tabarakallah kita ngelahirkan geus lain deui juru lagi juru kematian awewe geus pasrah arek ngalahirkeun dibawa ke dokter arek dibius arek dibelek mangga dokter nu penting orang abi keluar dengan selamat terus deh Bu. Masya Allah, tabarakallah. Beres ngalahirkeun anak urang geus kaluar tugas indung can beak. Aya keneh tugas indung naon deui Bu? Naon deui? Nyusuan. Bara tahun urang nyusuan budak? 2 tahun ge baheula. Da ayeuna barenge 2 bulan 3 bulan diganti ku susu embe. Susu sapi. Da indungna barangkat. Lu gawe kemarin itu ganti ke susu embe, susu mineral. Inilah zaman sekarang. Padahal paling bagus itu adalah nyusuin anak dengan ASI. ASI adalah terbaik untuk anak-anak kita, untuk pertumbuhan anak, untuk kemajuan anak-anak kita. Berilah ASI minimal 6 bulan. Cek dokter, abdi ge. Itu nyaho. Lalu sabanteu. Betul apa betul? Cuma paneangan mau hese diberi babari ku Gusti Allah hayang mahara rese. Padahal urang teh nyusuan budak teh babari, urang make susu urangan. Da ieu make mineral. Make susu urang mah babari, dibere kemudahan ku Allah tapi kita mencari yang sulit. Gampang pada urang menyusuan budak make urang mah. Budak lilir jam 8, ibu teu kudu ka dapur susu. Cukup di tempat operasi, kodok buria jejelkeun ka beueur budak. Nyot budak ES di ulah ditibrak. Ayo bener kan tuh kudu mah ke dapur neangan susu nyeduh susu segala macam ibu nasare dengan bencel kita budak jam 10 budak lilir deui jika tadi ibu tuh kudu kemana-mana operasi jika tadi kodok buya jejak deui ka bibir budak nyot ibra deui ka budak jam 3 budak lilir deui anak ibu ngoreja cek ini nak kunawan ada deringnya budak beda ya ini nak rasa nama lain anak orang lepas dia nyolo orang katibla orang alir katukang sehoreng orang kumisan kayak gini jadi suceng budak nyusu bapak nang bonceng mau nang apa itu mau nang kusah air susu ibu mempunyai 4 kelebihan di antaranya air susu ibu yang pertama
ibu minum susu formula dan menang setengah jam sirup minum. Tapi jajal susu ibu, terpercaya mah buka penting air bang diwadahan, udah percaya. Wah ayah sirup dengan perkerja jajal. Ayah tuh bu, ayah di guru sirup ayah. Padahal amis lain amis buatan alias alami. Eje air susu ibu mual matang di guru sirup. Anu kedua tanpa isi ulang, ayah apa ya mah. Jadi isi ulang air terus. Nukan tilu tanpa bahan pengawet alias alami. Mual matang jadi banyak terbudak. Yang paling utama nomor 4 cocok untuk semua umur. Orok cocok, laki-laki cocok. Anda ada hesenya pitu kolor. Tapi orok babari 2 bulan, 2 tahun kabudak diurutan nyusu. Jangan sambil loto anu pahit ya. Kabudak sionon pahitkeun. Jajal laki-laki. Jadi tapol kamai kebom maneh nama dibuka. Hese tanya pitu kolor. Bener tak bu? Masya Allah ganjaran anak gede. Namun orang tuh suagun.